Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng leleson, wilujeng istirahat. Dinten ayeuna urang podcastnya, urang ngobrol ngopi dinu judulna mah ngopi ngobrol perkara ilmu atanapi iman. Nah, jadi terus disarengan sareng mengowan Andi ule sareng Mang Beben anu ngagaduhan ieu tempat sesepuh meureunnya pokoloteun di lemur. Abi mah yang bade naros kieu mang maksudnya kamari cek cenah kan kamari teh acara di Mangwan di dieu teh Oh, nu 40 hiji. Oh nya. Pan salaresna mah 40 hiji tapi raraosan mas nah siga anu bener-bener malam puncak anu 40 senama eta teh. Nah, ya mun cek mang apakah malam 40 eta teh kena dina kamari di Mangawan di dieu atanapi dihandap di Negasari gitu. Rasa ieu mah nya mulai beureunya. Nah, kira-kira ieu mah Dari nyimak mah nya tepul lah gitunya hanya sebabarat tempat kan gitu di adedinya bimanya tepul di awawan karenanya begitulah kehidupan meureun abdi masih kan dunia kehidupan kebutuhan kan nyimak anu di ditu kebutuhan teh dunia gitu eta keneh biasa gitu masih keneh butuh cuan lah anu di si adedi we ya di si adedi Allah abdi teh apa eta mah anu ka sebat teh mah teh 27 alhamdulillah tadi hadirana teh ku asyarifnya ya tadi abdi teh kan nya abdi mah kadinya kan cuman terus sampai ka beres karena kan kurang kali oh iya euy cenah kan geus walem gitu gogoda we lah nya cek abdi eta luar biasa teh nya sueur oge geuning anu dongkap gitu nya orang dia gitu orang luar gitu kan jadi kumaha meureunnya sementara mah aya jelema teh anu butuh ku ilmu tapi ngarasa gengsi ngarasa gengsina jadi ngarasa gengsi karena pendirian sorangan ngarasa anu bener sorangan nu bahayana mah bahwa jadi mengklaim bahasana tadinya da ieu mah teu cocok lah anu gitu. asa sorangan anu kata ieu